Masya Allah. Iya, saya ngomong nak hari jadi lemas, mata naga sayup, jingka dirina sinaran jahe. Aya naonnya mana ada bisa kos gitunya. Aja loyog karena ibadah, karena berjamaah loyog sorangan, kena mawa. Ya Allah. Komo. Lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah, kehadiran Allah. Wah, geus hese nyaritakeun. Ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah. Eta lamun Allah geus mere, masya Allah. Geus. Teu kudu tahajud, teu kudu maca Quran, teu kudu maca salawat, ngarasakeun bareng jeung Allah eta. Urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bae. Urang maca salawat tapi asa jauh jeung Allah. Urang salat tahajud terus teu salah bagus, tapi encan boga rasa. Ketika geus karasa kehadiran Allah, geus nikmatan maksud salat supaya kehadiran Allah. Maca sholawat, istighfar, wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa. Luhur tama geus. Luhur teu saha. Lamun Allah geus mere geus kitu. Beda geus rasa. Geus. Ngageser karesepna bakal ngageser. Lamun geus boga karasa kos kitu, karesepna ngageser. Karesep kana dunia teu pati, pasti ka akhirat. Karesepna ka makhluk teu pati, pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser sorangan. Jadi sabodohan bakal. Itu tina tobat. Hadiana ila kulli khair, ya dalan ala kulli khair, ya ahlal khair, ya khaliqal khair, wa ya ahlal khairat. Jelema anu bakal dibere surga teh orenganan jelema anu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kata singkatna mukmin. Mukminun anu bakal dibere surga ieu anu kasipatan ku 8 sifat geus moal misleuk. Jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah kasipatan ku 8 sifat tu bakal dicaritakeun di dieu geus surga 100%. Ulah cangcaya jadi aya tanda-tanda, aya ciri-ciri jelema ahli surga di dunia kene katempo kadeuleu di dunia kene. Urang kuari jang diri urang mah jang diri urang ye. Aya 8 ciri lamun aya geus teh surga. Sakitu bae. Ya Allah, ya Allah. Nomor kahiji. At-taibun mukminun anu bakal dibere surga teh mukmin anu babali ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat. Nu daek tobat beneran tobatna tanda bakal menang surga. Hiji ya Allah, ya geus atuh kudu dijelaskeun ku ari tobat anu bakal ditarima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna, korupsi misalna, nah ieu nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh puas
lamun ngadenge pamalingan tuh ngadenge perkorupsian ku embung-embung nak kabelem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabelem ku embung-embung na balik deui lantaran geus tobat asa kabelem hate teh nomor kahiji embung we teu hayang boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadengena doang geus capek berarti geus bener teu hayang hiji nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadam ala fa'liha fi mamado kaduhung migawe maksiat tugas kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung ya Allah nyesel amat baheula aing keur ngora purnah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abita ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceuri kaduhung baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduhung nyes ku hari teh cerik kudaon haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kari timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduhung jasa cerik lain didongeng-dongeng cerik kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakan teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar urang tibalik ka dieu emang teu kagambar kalakuan-kalakuan orang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh gitu kaduhung gambarkeun di jero hati ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua nomor katiluna al azmu ala tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal geus beres nomor kaopat ayyakunal hamil lahu ala taubat talab ridwanillah babalikna ke Allah teh ya bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain neangan ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tawa kos itu melempeuh ngaranna sia kan biasana osok mawa jablay bae ku aing ka jalan cici kupak suka panggil sia eta kok sia mah kuarin teh atuh kuarin teu kumaha atuh pan jablay teh kudu dibayar tolol namun bayareun atuh keur ieu mah aing pan dagang limbah ku kumaha ge ku aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan kata lain tobat tah mah nu kos kitu mah Aisyah kieu masuk ngam jablay bae aing pan nyaho beus ieu mah teu kalerti kidul kok kuarin teu he sia emang teu nyaho emang kunaon
bobogan aing na ieu teu daek gudang goblok. Jadi wawo bae teu daek jadi alif. Aduh kumaha? Eta ge lain tobat tamun nu kos kitu mah tobat teu daya teu upaya. La haula wala quwata illa billah. Ini macam-macam berarti kan. Kudu kumaha tuh kieu? Saya kira mah mau aja belai bekor kuari mah henteu. Goblok haram tolol. Teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh. Sesa corona dibawaan ka dieu. Kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram. Hayang nu bade ti Turki dibawa ka dieu. Bisa-bisa aing asup ka jero kabeh. Teu hayang haram. Ya jangkung gede urang Mesir teu hayang aing mah geus kitu. Hayang nu hideung sareng negro teu hayang komo kanu hideung. Aing mah bukan ada hideung, deuk putih, deuk geulis, deuk teu geulis, deuk jangkung, deuk pendek. Geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah hayang mangge menang ridho Allah aing tobat teh aya eta bener. Coba bawakeun ku urang. Dibawakeun ku urang si Sarini kadinya. Ji, cekna lumayan. Oke we ya. Masih kena di toilan kene goblok tuh mah kos kitu. Tobat teu opat karak atta itu. Jadi jelas tah tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun kapan? Oh, mah tobat. Wali deui tobat. Aduh jeri. Wah, sakampung nyaun kabeh. Jeri, aduh tobat wali deui. Borosot we kaluar. Geus beres. 3 bulan reuneuh deui. Tah eta ngaranna lain tobat tah kos kitu mah. Aduh. Eta mah teh tah ngaranna tobat sambal sebentar. Ada heuhah. Giliran we jengkol deui, ngadahar bae. Masyaallah, ulah kitu tobat teh kuduna asli. At-taibun. Malah tobat teh aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan. Masya Allah. Geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih. Tobat fil iman urusanana batin urusan akidah. Tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar. Naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyado baheula mah kitu ya sepeda leutik baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kana geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat kitu. Urang belajar tobat heula abeh bisa geus bisa karak ahli. Masya Allah. Tobatan heula Islam urang. Mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun. Tobatan ku urang dina Islam. Zahir. Tobat dina zahir Islam. Urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu. Ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik.
Ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu tapi atuh geus masing-masing teu meunang di deuleu jusi awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu dihareup jeung di tukang LTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna pada tangaran nang tangan teh kos kitu ngaranna tah ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanu rek ngeuleuh. Nah, si hade mata, si hade celi, kade irung, kade lisan, kade leungeun, rugap-ragap, kade lengkah, zahir. Di samping eta wuduna, nu bener, salat nu bener, perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kuari urusanana, urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan-kayakinanan. Di dinyalah nguji derajat. Urang boga keyakinan teh Pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun sagala rupa. Rizki teh geus diatur ku Gusti Allah. Dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Naon bae nu kumalandang di alam dunia suku 4 suku 2 bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha. Rizkina ti Gusti Allah. Tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya anu geus boga keyakinanna tinggi aing mah moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna orang pangkat syariat bersyariat pangkatna orang bertoriko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunyana gembungeun ieu kana dunya ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal bage ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dahar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sungutna tah ge tuh aing mah cenah teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar ih teh loba keneh geus kana ditu loba keneh. Aduh, lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul. Je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kayak gitu. Ya Allah, masyaallah. Itu boga keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang. Maksudna iya ti mah bersyariat we, ge boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung tak satrek alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi nah aya assalamualaikum salam enal aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah atuh menit nginjemna kadanan menta tah aya
di aing kakara ketak we katarima 10 juta bawa los Gus ya. Cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja. Ya atuh. Saya gitu Bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan. Urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah, udah biarin aja. Cia sakanya namanya goblok meureun. Teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia. Emang kan sejen potongan sih mau kos gitu mah. Masya Allah tuh. Berarti keyakinan ka Gusti Allah tah. Ulah disangka. Awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan. Engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahanna moal kawadah. Moal kawadah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah Maha segala-gala. Ya, tah boga keyakinan ka Allah. Kuari urang nobatan Gusti, abdi teh ieu teh boga keyakinan teh geuninganan epes me rarasaan teh. Ngagantungkeun hirup teh ka pabrik, ngagantungkeun hirup teh ka tani, ngagantungkeun hirup teh ka dagang, padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah. Nah ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian. Encan segala rupa urusan. Urang teh ada kudak ti peuting, barang udang poek dekat cai, aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan dah. Lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang. Aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud, teu boga keyakinan dah jelema. Kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu. Kudu ditobatan. Borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani. Obat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat. Yang katangin ku anak incu Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teh isa digarana encan lempeng teh geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas. Tobat teh dina Islam, iman, ihsan. Tobat. Sadaya-daya Gusti. Abdi teh nu Gusti teh. Tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti. Kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti. Abdi bisa bentak bentak teh nu Gusti, abdi bisa denge teh nu Gusti, abdi bisa ambekan napas nu Gusti, dibere rasa ku Gusti teh asin, amis, peuheur pait, rasa eta teh nu Gusti. Abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis, nu kandel, nu heuras, anu lemes. Itu nu Gusti rarasaan teh lempang gitu kene. Tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh. Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeunna teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh. Padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti. Kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh
karena urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadeikeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sebenarnya mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ke ayeuna teh teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi cili abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajujanna nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang yang cerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik yang cerikan dosa encan urang urang paling ngecerik ceurik tanya ku bisa kurang ceurik sedih anak kelomaan anak lebaran itu bukan duit makanya ini keren ini aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar pidana gua nu kitu dijengcerikan goblok beureuh nah urang mah cerik teh nu kitu atuh si kurang aja cerik karung di bawah batur bagian di bawah ku batur na menu ya hong ke bagian untung masih terus bebeja goblok urang teh pernah ciri-ciri satu rahat tara mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat liqadil hajat rakaatin Allahu akbar beres ya Allah Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi arang neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana ge teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi tapi Gusti bahkan Maha Hampura tataan ku urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar
nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon age boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala berendanan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh tuh siapa sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi negarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh nyaho rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap bid anu sunah nu wajibna mah lain eta emang aya nu sunah nu wajib sambalaya Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi aduh berat jadi polisi teh Gusti tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mentak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedengkeun abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teh kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi Kapolres mantap pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan tah emang kumaha gitu nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi mun teh mah kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ieu mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam juga siap lagi saya goblok dek iraha eureunna meureun teu budak iraha tobatna sok tobatan atta ibun masyaallah cik ahli usul fikih mata ibuna teh jama kebenaran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ata ibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq kok kunaon eta tak eta urang teh ngaji teh teh kos kitu puyeng anu umum kok jadi ditaksis nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mu'minun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung
minasyirki wan nifaq nu sejenna mah dianggap gampang. Ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana, hese ngartikeunana, aju hese tobatanan. Ya tobat teh emang babari kitu hese. Mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat. Urang teh geus karolo. Baheula teh hampura nya mana? Ka pamajikan disebutna mana? Aya nu mama. Belah dieu teh mama, papa, belah dieu. Baheula mah dewek. Dewek sia ka dieu. Nya dewek ya sia. Tapi indah itu baheulanya. Dewek si mana? Tapi indah daripada mamah papa bari itu jorongos. Ongos nyebut mamah, ongos nyebut papa tapi ribut. Baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh. Hei ka dieu heula. Hei ka dieu sakadeung. Sia heuy ka sa itu ka itu. Pamajikan atuh heuy, embung aing embung nyebut ngaran. Heuy ya Allah ya. Eta ku adab-adabna jelema baheula. Nyebut lagi heuy. Heuy ka dieu. Pamajikan emang aya naon heuy? Ye. Pa heuy cak mah heulang meureun. Gusti Allah. Kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararaya atuh. Ieu mah hampura nya. Emang naon gitu? Baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya. Heeh. Atuh padahal kakak ge milu neangan. Heeh. Eta teh pura-pura sabenerna mah. Ayo, atuh kongkorong dijual ku kakak. Nu 20 gram teh ya. Pada ku kakak bangun kesangan teh neangan. Eta mah taktik. Ieu mah pura aja ieu kakak aduh. Besi ge ka bawa ka akhirat ge. Mana ge neangan kakak deui ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak, da kakak keur bajidor. Nya bajidor geus ditobatan, eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teh naon Kak. Kula mah geus ridho ya sabarang ti geuring geus nyaho eta ku kakak. Emang nyaho? Nah. Emang siapa bisa nyaho? Kula didukunkeun bener eta. Ya cek dukun teh ieu mah lain sasaha cenah. Atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh. Ditimpah mah komo. Biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang. Ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah. Dukun bisaan mah goblok deui teh. Saya hampura. Eta di hampura kuning ge masalah tah geus. Ku lagi hampura deh Kak. Emang naon gitu? Aduh pada kula sok nyokotan duit di kantong kakak. Telok bebeja kakak. Hampur paingan aing sering leungit. Atuh geus geus hampurakeun bae geus geus hampurakeun geus. Nya kuari mah kieu bae ya. Banda-banda kakak nu neng, banda-banda neng anu kakak. Jadi berarti urang siling bae geus lah. Geus ulah bebeja urang siling rido birido bae nya. Kak emang deuk pairah kitu Kak. Bangun geus rada lain deui ieu. Tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu minta hampura kakak geus ngampura. Geus. Atuh kitu keneh neng deui teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya. Hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu. Si neng na tuh bener bae ngomong kitu jadi teu cokoteun. Sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan. Keur ieu ngomong mah kuari batu. Dia nu kakak nu neng naon kanjut doang. Aduh. Tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat. Nyanya tuh geus loba-loba dewe teh nya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak ku geus ayeuna mah urang silih hampura. Ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teh beureunan lah tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok kitu ge hampura. Tuh kata tandana ge aya tadi dieu tah. Naon eta? Eta urang ditampilin ku kakak pita. Geus ulah loba omong atuh.
atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan. Asal ngaca sedih. Kumaha mek pesen hari teh kakak. Ampura geus atuh geus ampurakeun. Ngeunaheun tah. Plong-plongan hirup. Urusan muasyarah. Muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal geuring. Urusan jeung pemajikan, urusan jeung tetangga, urusan jeung dulur, hampuraan, kemudian orang urusan syariat, urusan kitu iman, keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah. Jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah, di hareup imah, di kosi, dek di handap sarua bae, dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae. Sarua bari ngaroko ge eueuh masalah nang bari ngaroko bae tengah peuting padahal urang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngaroko padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya di pagahan gue pula seperti eta sok gerage ata ibu natarobati orang supaya kasalalorga ji deku kumaha bae eta malah mah boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan aju hudang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atau tiris nah yang mending tapakur bae siapa di bejaan goblok bener kita emang balik ngarokok orenganan keur neangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabbnya seperti itu sok gerak praktekin dan nanti tawan teh oge kieu urang salat dan bagus maca sholawat istighfar oh iya kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungit urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah, tingkah bakal berubah. Engke batur nu ngaromongna. Isi eta kuari jadi bedanya. Kunaon? Matana cieuhan bae ja. Masya Allah. Nya si eta ngomongna kuari jadi lemes. Mata naga sayup jeung ka dirina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog kana ibadah kana berjamaah loyog sorangan engkena mawaan ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bareng urang maca shalawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah nikmatan maksud sholat supaya kehadiran Allah maca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa geus
ngegeser karesepna bakal ngegeser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngegeser karesep kana dunia teu pati pasti ke akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser sorangan jadi sabodohan bakal ieu teh tina tobat taibun mukminun anu sejati nu bakal dibere surga majelema nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyiriki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ke Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ke Allah teh atuh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ke Allah ketika balik ke Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah min dzalik tuh tobat masih dibere kesempatan kurang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah ikhlana nyabutna hai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang ku hari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh mah teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja gua mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana wabe korupsi ya lamun ditataan kuari emang batu ambal aya korupsi murigak bulu orang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara. Dia nyana anu ngajelas-jelaskeun anak. Urang masa kadar macaan we. Dibere henteu nyaho kabar bae. Ayo triliunan. Eta deuk diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae. Eta kapan nu bahayana kan duit rakyat, duit urang kabehan. Engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan. Bupati naik seren cak kurang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo deuk kumaha gitu jak urang ngarasa kapaling kabeh kan diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung. Nah, duit rakyat dilihatkan. Nah, hasil daripada rakyat sekian, kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw, ganyang. Mangku bah gitu. Aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti, goblok. Tadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi aya tuh nu henteu bantengan moal aya lah. Pan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho. Ajar nama orang bener. Dah, di mana orang? Mun kukula dek ditataan nih. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun.
eta ge can jelas. Iya makan keur nyaritakeun tobat. Ente dicaritakeun gitu, ulang ngeunah-ngeunah nya. Ulang ngeunah-ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua. Ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu. Bener. Catetanana aya sabaraha teh? APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nya sia real. Teu nyaho keneh bae ngresep jeung nu bodoh kieu ye. Eta kan kudu tobatan. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan. Ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna. Deres tamah jabatan anu memang ladangna ladang korupsi. Pi korupsieun pi malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-eureun ti ngongora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan paan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu diceli di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai, duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di. Hak, ieu kan kudu ditobatan deuk kumaha? Deuk kumaha? Hayang ka sorga mah. Nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyeuhil kudu ka neraka teh kumaha teh ku ulah-ulahna maling teh ya kari geus dicontohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia teh tobatan geura nu bentek diusahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia dan tara dieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceuli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan Pak salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh ke sini ini kan ada garit-garit singa nggak bener nyontet aing ngomong lah pokoknya nggak boleh nih ke sini nih harusnya ke sini ya lain kali jangan ya Pak ini jangan saya nggak perlu uang saya mah cuma ngasih tahu ya jangan sekali-kali sorga atau polisi tak ada sorga atau polisi masya Allah wahara aturan di Indonesia harus pakai helm aturannya harus pakai helm manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing yang jelas pakai helm bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm nah jadi harusnya bapak ini saya tangkap tapi Pak ini harus pakai helm punya nggak helm nggak punya ntar saya beliin polisi sorga aja saya ya polisi nih pakai helm jangan sampai salah aturan udah saya beliin Pak berapa duit itu nggak usah pakai dah helm sono dah oleh helm Grab. Jadi polisi di surgaeun ya Allah ya Rabb. Hebat eta polisi. Ya nu naik motor tiluan ditangkap ku polisi. Ini enggak boleh bertiga pas saya mau ke Cilongok.
Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah henteu nya enggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga tah polisi. Jangan laporan kula ditangkap Kiai. Ayo kula bebejan deuk ka dieu bae padahal mah tadi moal aju nama ka dieu bae bebeja. Aja sia kumaha ku polisi teu diamankeun ku polisi. Polisina ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih atuh sorga tah. Loba urang lamun endek jabatan polisi atuh pake ya polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun polisi deuk sanu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib gadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipake bener demi bangsa jeung negara. Iya, teman-teman salah ya sebenarnya di polisi, ya di tentara, baik baik asal nu bener sakitu hungkul. Urang kuari lain negara Islam, tetapi kan aya hakim teh make aturan HAM. Urang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukeun kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh urang tak ka hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang. Tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, nagarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal kitu doang geus aya aturanna dina fikih. Teu hese jasa teu hese. Komo ngadengekeun mah bari hitut los. Babari sebenarnya mah asal urang nyaho. Asal urang nyaho, Masya Allah. Urang bari urusan tolak. Bari tolak 3 ieu. Bain kubro kan menurut agama. Usul kuari ka hakim. Ku hakim dijadikeun tolak 3 jadi hiji. Ta eta salah hakim. Ulah dipake. Ketika cak hakim 3 berarti bainna barin kubro. Pake bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi, make aturan-aturan hak asasi manusia, tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih yakni syariat pake. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake. Geus bae atuh putusanana 3 jadi hiji, balik deui ka kiai. Pak Kiai, hah, ieu 3 kok jadi hiji? Ge, teu bisa ngitung meureun teh hakim. Bejakeun ini tuh 1 aku sayang ibu, 2 aku sayang, 3 1 2 3 hakim goblok gitu atuh. Aing sok resep ya tungtung nama. Nah iya maksudnya ya tah ulah kaget urang di negara demokrasi diatur dina fikih. Walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai henteu jeung aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae. Faraid urang urusan faraid terus ka negara cak negara anak angkat meunang kan teu anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah teh darahna ge darah batur. Angkat-angkat mah anak angkat bae bisa diurus doang tapi kan dikawin mun awe bisa dikawin. Kan warisan teu meunang. Nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teu sesuai ulah dipake. Kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris pake. Sebenarnya mah uhesena babari ngomong mah. Tuh kan geuna datang sok ka hakim sesuai henteu jeung aturan ternyata sesuai pakai ternyata teu sesuai ulah laporan deui ka kiai pake aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturannya teu sesuai jeung aturan agama deuk nanaonan urang doraka aya keneh tanyaeun masalahna aya keneh tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin. Eta kan aturan Yahudi. Iya kan sunnah diburu-buru kapan? Kawin teh abeh engke mengurangi maksiat. Kan gitu aturan agama nama panjang geus tah. Kuari kan dijieun aturanana. Terserah
urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jakakara kuari bae. Nah kuari teu akur jeung aturan agama, tabrak ku urang. Masalah. Tinggal kuari kieu ye. Ieu anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanna kudu 19 tahun atau 20 tahun. Berarti kakurangan sedengkeun cak agama meunang cak negara henteu. Taarud antara agama jeung negara. Lakukeun agama. Engke ka nagarana. Geus ya. Dek. Kawinkeun anak aing. Tanda tangan. Ih, enggak boleh. Ya. Ya. Saya kok gitu. Nah, kuari jang kalancaran eta urang mere. Tak eta teh doraka apa henteu. Tinggal kituna doang. Nah, anu mere jang kalancaran aturan agama, jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka, nu narima nu doraka. Atuh kukula makan ditelaah kayak aing ieu bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa anu nanyakeun kayak kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu kefarat geus ngan nu narima nu doraka. Geus bae urang mah teu doraka nyana nu narima. Kecuali ku nyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui. Aduh masalah tah mah kos kitu. Oh. Tah loba aturan-aturan kos kitu. Teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun. Sebab di negara urang lain negara syariat, nagarana negara HAM. Geus dipaksakeun kumaha nyana bae. Tahun ieu mah kieu, tahun berikutna mah lain. Tahun kena mah lain. Atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia. Lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunya. Nu nyieun dunya adalah Allah, nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Kok teu percaya amat sih ka nu nyieun dunya. Tinggal kitu bae. Maka dikutak-katik urusan nafsu urang. Nah, dengan kutak-katik urusan nafsu urang, didinyalah letakna kesalahan urang. Atuh geus bae dunya nangieun Allah, diaturna ku Allah, make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul. Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho. Lamun dikitukeun kan urang. Deuk kumaha coba sia ngomong. Ngomong coba sia ayo. Ngomong tolol. Teu kan? Kulantaran urang mah ieu teh wayang. Wayang di negara urang teh. Ieu teh dikendalikan kudu kieu. Urusan Corolla bae ge kuari deui. Nah, kamari kula ka rumah sakit bae ka ditu ka Siloam. Hese aturanana kudu didaftar, geus didaftar, disorot ka karak, make stempel di dieu make peneng cet. Jadi make peneng lain sapeda bae di penengan. Nah, urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu. Salah kitu mah ketertiban, kebagusan meureunana beusi aya nu terjangkit. Beusi eta urusan syariat ieu tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha? Moal datang ka kosong mah, moal kosong ti manusia, malaikat mah tetep. Moal datang ka kosong mah geus aya jaminan di dituna. Ngan keyakinan anu eueuh. Keyakinan anu eueuh. Tetapi kan urusan ada deui urusan politik. Kita kan teu kaluar ti urusan politik. Ujung-ujungna pula lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa teu paham kabeh. Ternyata jeung ternyata horeng ternyata dan ternyata. Wah, geus acak-acak. Mantap merambah ka unggal negara. Nah, timbul bae suuzon. Naudzubillah min dzalik. Horenganan jeung horenganan geus teu kudu dibahas. Teu kudu dibahas sama kos kitu mah. Sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh, kelas lain kelas urang. Jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah. Urus-urusan jadi suuzon kan. Nah, makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan
ti makanan liar, apakah memang ieu tina virus bom, tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akur. Iyalah jadi pembahasan. Timbulkan suzon. Dah. Teu gua deui. Makana boga HP na. Ulah bujur bae. Mebujur bae jeung susu tarolol nya. Jadi mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah. Masya Allah, ya si budak HP datang ka wasiat kudu dibawa ka kuburan teu nyawa naon. Keur carita. Nah, mantap. Atau terus kalau enggak negara dikendalikan tuh kabelah itu nak geus wallahu alam gara dage politik atuh. Gusti Allah ngeri urang. Tobat geus lah urang. Ya paeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha, do jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura geus sakitu. At-taibun At-taibun al-abidun Nutara robat tu bener tobat natur anu ibadah anu ibadah nate anu al-mukhlisuna libadata lillah anu ibadah nate bener-bener ikhlas ulaya embel-embel nanaon bener-bener ieu teh salat dititah ku Allah atuh wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh bener-bener nu nitahna Allah menghadap ge ka Allah tanpa aya embel-embel non ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati segala rupa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pati kaulah ngadamal kana jin jeung manusia kecuali ari ibadah berarti kan ibadah teh kasa ka aing jeung Allah ti ka Allah lempengkeun geurage naon bae lempeng ka Allah iyalah tanda lu bakal menang surga. 2 katilu al-amiduna wallahu alam